nge-review tempat anu angker di Cimahi. Kan di Cimahi teh loba anu tempat-tempat angker. Di dia orang bade ngebahas tentang 5 tempat angker. Sejarahnya sareng mitos-mitosna. Sudah dulu. Kayak biaya rumah sakit istirahat. Ya ada mah 2 ah. Enggak aku enggak kaki. Ini mah masih di video. Masih di video ih. Tahu anjing pesan ada benda. Anu kayak dia ya rumah sakit istirahat. Di rumah sakit istirahat kan geus dikenal ku kalangan masyarakatnya angker. Nah, rumah sakit istirahat nyaeta da rumah sakit nu geus beroperasi di tahun 1887 tapi kan kayaknya masih kena dipakai ku masyarakat. Nah, terus lama dipakai rumah sakit istirahat dipakai ku tawanan tentara Belanda. Di tahun 1887 rumah sakit istirahat geus loba anu jelema-jelema anu geus menghadapkan ajalna di rumah sakit eta. Terus loba mitos-mitos anu beredar di kalangan masyarakat. Nyata ya cerita horor anu diusir antara lain pas jadi kan aya warga setempat keur bermain tenis di jika di halaman itu di halaman rumah sakit istirahat. Nah terus geus kitu teh kan keadaan teh geus keur kosong eta teh. Tah pas eta keur main teh jauh we aya bayangan jika menyerupai pria bule itu kayak melewat gitu gini ngaliwat ke si nu keur main tenisna. Terus pas si wargana eta ningali ka ditu teh geus eueuh deui bayanganna teh. Tah si sosok pria bule eta teh biasana teh jeung warga-warga teh sok menampakkan diri gitu, tapi geus kitu teh menghilang deui gitu, teu menampakkan diri deui gitu. Terus ge aya deui cerita-cerita horor nu lainna juga aya hiji warga sekitar gitu. Perawat juga pernah ngalaman di rumah sakit istirahat. Jadi aya seorang perawat keur bertugas malam gitu. Terus ningali sosok perempuan gitu berambut warna pirang. Terus teh awalna teh si perawat teh ngirana teh eta teh salah satu pasien anu dirawat di rumah sakit eta, tapi pas si perawat teh nyamperkeun sosok eta teh, si sosok eta teh jadi ngaleungit teh ka mana gitu. Terus juga urang ge pernah ngalaman sekali di rumah sakit istirahat. Pas eta teh kan keur ngaung saudara katanya di ditu teh. Terus teh tidur di ditu, mondok di ditu. Pas penting-penting teh abdi teh ngadenge jika suara troli jahat. Tah sugan abdi teh ngasih makan malam gitunya, padahal teh geus jam 1:00-an sugan urang teh ngasih makanan ka saudara urang. Tapi pas nasi ditunggu teh teu wae tah sugan teh goseh. Nah terus kitu teh aya oge suara kaki gitu kayak parawat teh bolak-balik gitu, padahal mah dapat teh geus aya parawat nu ngajaga dirinya gitu. Nu kadua aya Gunung Bohong. Tempat angker di Cimahi. Selanjutnya aya gunung anu sebenarnya teh teu jangkung teuing. Gunung Bohong teh ngaranna tina sebuah bukit nu jangkungna ngan 886 meter. Di ngaranan Gunung Bohong teh nyaeta karena sebenarnya teh ieu teh lain bukit ngan tampilanna jiga gunung. Lanjut aja. Jadi lanjut. Gijit juga lucu.
Jadi ieu teh di ngaranan Gunung Bohong teh sebenarnya nama ieu mah ngan bukit nu tampilanna jiga gunung. Jadi warga setempat di dinya teh nyebutna ngaranna Gunung Bohong. Gunung Bohong teh dijadikeun jang lapangan tembak berstandar internasional oleh Kodam 3 Siliwangi. Ngan aya misteri Gunung Bohong Cimahi nu nyeun bukit eta dikenal angker. Konon aya pasar jin anu di bukit ieu teh teuing bener teuing henteu. Tapi mitos ieu teh mengenai pasar jin ieu oge bisa nyieun ngeri orang-orang anu aya di kawasan Gunung Bohong. Mulai. Banget. Nu katilu aya Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kisah horor teh emang loba terdengar di Ujani teh, misalnya gedung Fakultas Ekonomi di kampus ieu teh terkenal angker. Para mahasiswa teh dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas ngalawihan jam 10. Konon jika ngalanggar aturan eta teh maka akan terjadi hal-hal nu teu diinginkan seperti kesurupan massal. Kemudian aya oge nu pernah nyaksian penampakan pocong ngajleng ti gedung Sasana Krida atau GSK, gedung kuliah bersama atau GKB. Para mahasiswa dinya teh nyebutna bahwa eta teh pocong parkur. Nu paling nyieun ngeri teh aya carita nu tersebar di mahasiswa Inkom atau informasi dan komunikasi. Konon mahasiswa Inkom teh geus apalnya dengan sosok hantu AWW nu diberi ngaran Neng Gelis. Hantu ieu teh kerap kali nampakkeun diri di dekat ruangan untuk siaran radio kampus. Kadang oge meskipun tidak terlihat, mereka juga dapat merasakan kehadiran Neng Gelis di sekitar mereka. Aku mah makan Nuka obatnya eta kuburan Santiong di Cimahi aya di Cimahi oge aya terdapat pemakaman Santiong anu digaranan kuburan Santiong. Di kuburan Santiong teh oge boga batu-batu nisan nu ukuranna teh gede atawa megah. Khas di kuburan eta nyaeta jenazahna rata-rata keturunan Tionghoa. Kuburan ieu teh asup kana daftar tempat anu angker nyaeta sabab boga carita-carita anu serem. Ceuk warga setempat mun maneh lewat sorangan di komplek pemakaman eta tengah peuting maneh bakal bertemu lain sisa lain jadi grogi kieu maneh bakal nempok kalau ini kabar jadi apa lagi gak kabar nanti dipotong maneh bakal nempok jurik anu tanpa sirah. Cek salah sahiji carita di forum online oge aya pemuda nu ngaku pernah paplong-plong jeung jurig eta. Pas si pemuda eta berusaha tenang jeung jalan kelewatan sosok gaib eta, ternyata jurig eta malahkah nuturkeun si pemuda eta. Terus
sabaraha menit kemudian durik eta ngaleungit ku soranganna can lila aya desah-desuh nu ngatakeun bahwa kuburan Cina Sampiong eta teh dihuni ku pocong nu kerep nampahkeun diri. Bener atau henteu cerita tersebut memang can terbukti. Mun marane hayang ngabuktikeun sok datang ke kuburan Sampiong eta buktikeun sorangan. Dah Rumah tua nu di Ciberem iya memang tak terkenal teuing ku panampakan durikna. Emang Jadi cerita mistisna nu aya di jerona akan tetapi nu hanjakal sebagian masyarakat meyakini bahwa rumah imah rumah iya nu diangkat karena sudah terdihuni angker atau sedana rumah iya memang tidak dapat dibuktikan kecuali Anda Indonesia semua. nggak apa-apa. Kecuali Anda melakukan uji nyali langsung nu di rumah eta rumah tua nu di Ciberem memang banyak loba nu dikunjungi oleh wisatawan loba nu kaditu nu hayang ngabuktikeun keangkeran di mah eta sakitu sejumlah tempat wisata di Cimahi masing-masing menyimpan cerita mistis. Jika benar-benar cinta jangan katakan lamun marane hayang nyaho cerita mistis jumlah marane hayang nyaho sih jumlah tempat jadi sakitu wae anu urang geus ngabahas 5 tempat anu angker di Cimahi anu geus biasa anu geus terkenal lah mungkin di telinga-telinga marane. Jadi tempat pohon merenya lokasina anu pertama rumah sakit Dustira ayahnya di Jalan Dustira deket stasiun Cimahi amun Gunung Bohong di daerah Contong amun Urjani ayana di daerah belakang rumah sakit Dustira amun Rumah sakit sate. Sampio ayana di Jalan Kolonel Masturi. Amun tadi teh rumah tua Ciberem mana di Ciberem. Sekian dari kami. Wassalamualaikum apabila ada kesalahan. Betul tak? Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga jika kami banyak ya semoga kalian ibadah puasanya diterima oleh Subhanahu wa taala. Dan semoga dilancarkan semuanya. Amin. Jangan lupa guys like, comment, and subscribe. Subscribe, comment, and like. Dadah.